contoh kieu si ejar mah subuhna 4:30 ya 2 rakaat nepi ka 4:30 lebih 5 menit lah tak tidinya si ejar mah nepi ka bijil panon poe teh sabar jam aya ka 2 jam setengah berarti kasih ejar haramna salat sajam setengah aya si pajar mah kaberangan subuhna 6:30 nya subuh 6:30 aya bijil panon jam 6 berarti harap kasih pajar dengan setengah jam lah gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Warobiuha sareng ari nomor kaopatna waktu anu teu meunang atanapi haram salat di dinya eta ba'da salati subhi sabada salat subuh. Sabada kamari tos 3 dibahas kahiji waktos bijil panon poe, kadua waktos mancran waci bedug, nomor katilu waktu koneng-koneng panon poe tos surup aya koneng-koneng belah kulon haram jadinya salat. Nomor kaopat ba'da salati subhi sabada salat subuh. Jadi maksudnya teu aya ba'diyah subuh teu aya. Ya. Tos subuh teu kedah salat deui teu aya salat deui ae liman sholaha tegasna ka jalma anu salat subuh. Anu waktu subuh jam 4:30 subuh urangnya tah tos subuh teh aya salat deui kemendak-mendak salat teh waktu duha kajalma anu salat subuh palamun teu salat subuh jalma anu teu salat subuh berarti kudu qodok teu naon tah qodok mah saja seorang waktu lewat subuh nah rasana ti payun dicarioskeun bahwa di dieu teu meunang salat nya 5 waktu teh salat anu teu aya sabab baik sabab ngabarengan atawa sabab miheulaan aya sabab teu naon bada subuh ge seperti peuting teh teu isa ya kusabab tas maghrib bakat tas dahar kemerdekaan teh bok saksare inget-inget adan subuh geura subuh tos subuh kodok isa menang eta mah sok dieu mah sabab naon aya sabab gitu ya. Atawa ayeuna meme subuh teh aya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un parantos maut da anu subuh heula pas subuh nya tawaitna subuh we tah subuh salat mayit boleh eta mah nah sabab aya nu gitu atunya lamun teh sabab nya kaingan teu teh sabab nepi ka iraha hatta tatlu asamsu nepi ka bijil panon poe tah ti santa subuh nepi ka bijil panon poe haram salat mun teh sabab ketos bijil panon poe haram deui ku bijil panon poe naik poe sawa sakumaha satumbak geus satumbak mah boleh salat mulai salat naon salat duha salat isyraq naon kali itu lah nepikeun ka iraha nepikeun ka waktu mancran mah haram heula heula dinya untuk salat geus lewat mancran geus giring sir karek qobliyah duhur bari duhur terus salat naon sok mun urang rek salat sampai seputing itu tah nya tahan 5 tempat kan wahomi suhasa dan ari nomor kalimana ba'da sholatil asri sabada sholat asar tos asar teu aya di sholat padahal teu aya ba'da asar teu aya ya. Kecuali tadi teh lamun aya sabab aya nu maot atawa heug tos asar teh ieu samagaha samagaha ieu jam 4:30 rumah hayu urang salawat samagaha di masjid
Apa asar mah teh salat lamun eueuh sabab gitu so teh. Ya. Atau orang asup ke masjid tos asar di bumi anak maghrib teh berjamaah setengah lima datang jam 5 ke masjid asup ke masjid salat tahiyatul masjid kan teu meunang badasar meunang sok teu meunang sok lamun teu aya sabab aya sabab naon sababna asup ke masjid gitu atau teh mah ayeuna istisqo sabab naon sababna minta hujan salat masjid anu maot samagaha aya sebab begitu banyak iraha eta bada suasa teh nepi ka iraha hatta tagruba nepi ke kasurup anu poe nepi ka koneng-koneng berarti anu dua mah nempel bada subuh jeung bijil anu poe bada asar jeung koneng-koneng nah hiji tah nu hiji misah nyata waktu mencerat teh wanci bedug kitu nya atuh patarumu mangka haram naon as-salatu salat walatan akidu sareng teu saya salat bada salatil asri sabada salat asar walau kanat majmuatan sanajan salatna di jama takdimin kalau jama takdim bian qodamal asro lan urang teh ke perjalanan di jama salatna antara duhur jeung asar jama takdim di waktu duhur asar diheulakeun teu meunang salat kali ituna artinya kumaha tuh nya geus gitu ya. Nah jadi sabada asar nepi ka surup dan tadi bener ya ka surup saur kanjeng Rasul sallam la tusallu ba'da sholati subhi teu meunang salat anjeun sabada subuh hatta tartapi asamsu nepi ka naek panon poe wala ba'da sholatil asri sareng sabada salat asar hatta tagiba samsu nepi ka surup panon poe ieu hadis kanjeng Rasul itu hadisnya walhasil jadi anna hadil auqat waktu anu lima teh ya ta'ala ku anahu salat di zaman ku zaman ngagantelna fi salasatil ula dina tilu anu teula nyaeta bijil panon poe waktu manceran sareng waktu koneng eta mah tergantung jeung waktu nya waktu bijil panon poe waktu ni waktu manceran waktu koneng eta mah tergantung ka waktu aya anu dua deui mah tergantung kana pagawean subada subuh teh mah nya kumaha lamun subuhna ayeuna jam 5 nya jam 5 kali itu teu beunang teh gitu contoh kieu si ejar mah subuhna setengah 5 nya 2 rakaat nepi ka 4:30 lebih 5 menit lah tah tidinya si ejar mah nepi ka bijil panon poe teh sabaraha jam aya ka 2 jam setengah berarti kasih ejar haram naon salat sajam setengah asi pajar mah kaberangan subuhna setengah genep nya subuh setengah genep abi bijil panon jam genep berarti harap kasih pajar dengan setengah jam tak gitu nya ayeuna awal mah waktu bijil panon poe mah waktu manceran mah waktu koneng mah umum sadaya ayeuna ka 4 kali mah bada subuh bada asar mah tergantung pagaweana salatna gitu ya asar ayeuna jam 3 lebih 10 menit siginting salatna jam asarna jam 3 lebih 10 menit awal waktu pisan ai suruh panon poe jam genep atuh hampir 3 jam haram teh salat sabada asar tapi si kembar mah kaburitan salat asarna jam 5 misalkan teh mah maka kasih kembar mah kan sajam gitu paham ya nah eta aya 5 waktu anu haram urang salat di dinya ngan salatna anu teu aya sabab baik sabab anu miheulaan atawa sabab anu ngabarengan mana sabab anu miheulaan aya nu maot heula salat sabadana aya nu asup ka masjid aya miheulaan asup ka masjid salat sabab ngabarengan naon samagaha da lupa samagahana aya ieu mah di samagaha mah geus lewat samagaha geus biasa ada contoh sabab anu meunang salat dina waktu eta atawa ieu
Sukril wudu, jalma tas wudu. Jam 5 kan geus wudu ya pada asar jeung magrib. Salat we. Atuh meunang salat pada asar. Itu meunang salat lamun teu asar mah ieu tas wudu ieu mah. Salat ge salat sukril wudu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.